dina mangsa ieu Arimba sareng Arimbi oge purbakesa paguneman di karaton ngeunaan ka hayang Arima hayang ngabogaan minantu aya siluman pengintei anu salami nanya tas jalaku jurut talungtik kiwari siluman bale laporan wireh aya makhluk anu asup ka nagara Pringgandani nyata bangsa manusia anu awani-wani asup ka nagara Pringgandani sedangkan di pahing pisan ya Arimba resepkeun aya jelema asup ka nagarana margi dina emutanana jelema anu ngabalukarkeun ancurna leuweung jelema anu ngabalukarkeun beakna tatangkalan itu ujaring carita Aladra Batur siluman jurut tarungtik tumiba datan neratang ngademan datan neratang ngademan sewuh mangkuleng bating sia teh mun urang mah dicukur anu hareup beak anu tukang panjang aya naon ye siluman juru talungtik aturan satu acana kaula ngahaturkeun semah pangabaktos ka anu panjenengan Gusti Prabu geuleuh teh ngomong sih jeung keung jeung naon ditarima aya naon nguningakeun kaula teh bade laporan naon wireh aya nu wani-wani ngomong teh meni lila aya bahan subuh kabina-bina teh tah lalaki teh ngomong teh kana ari anoream kabina-bina teh sia teh geuning aya Gusti Pati punten kapengkeran Gusti Pati tenan naon boro-boro aing kesa aya naon dengekeun dudungan ngomong nu matak dengekeun dudungan ngomong teh aya naon maneh bade laporan anu kahiji laporanan wireh kaula teh nyaeta menak mangih naon mangih suung silumana bercanda wae yang dibunuh bade laporan wireh aya bangsa manusia anu asup ka nagara Pringgandani naon dedengian teh aya bangsa manusia asup ka negara Pringgandani sumuh aya bangsa manusia asup ka Pringgandani leureuh kurang ajar belah mana palih kidul Gusti palih kidul ngera ieu mah tukang sound system sorangan si goblok mah ya eta ngomong make eho hayo penyanyi lain belah kidul aya bangsa manusia anu wani-wani asup leres Arimbi kaula nun kula kadenge ku anjeun ya
kabina-bina teuing eta teh sabaraha urang abdi teu bisa ngetang pan abdi teh buta huruf teu huruf teu bisa maca goblok gitu sakitu laporan ti kaula di palih kidul bangsa manusia nyata nu lebebet ka nagara Pringgandani Permio Batuk. maneh nu mawa manehna nu mawa hasil manehna nu batuk hayang ketepokeun tageningan arimbi kaula nun kaula di belah kidul cenah bangsa manusia anu wani asup kana Pringgandani wayahna tewak ikal resan ka resep kaula nu kieu mah ka resep kaula namun kieu teh kaula teh gede kahayang teh urupina kaula bahkan milarian eta jelema nu wani-wani asup ka nagara kaula wayahna tewak eta jelema lamun teu beunang dicarek paehan mangga kaula nu mangga permios kaula nun permiosana teh sono pamitan sanes bosenan ngan sakali deui ulah nitah kaula kawin ulah nitah kawin moal mangga permios kaula nun mangga Logan raya lumunur wiwit nilayang rana wiwit nilayang rana permios kaula nun bra urang ajar ke urang daguan saha eta jelema nu wani ane asup ka dieu cenah dibabad ku harimbi sae mangga da kaula yakin mah anu jelema nu bakal bisa nandangan kasaktian adi ai wayahna pangolokeun lamun keur nyase mah yae mangga Kakang Prabu pangolokeun bisi adi kaula teu normal eta teh bener teu boga kahayang ka lalaki henteu ai ka awewe komo wayahna we nya urang daguan saha nu asup ka dieu negara sae mangga lukan raya lumunur wiwit nilayang rana wiwit nilayang rana permios ka Prabu Bra urang ajar sajelema wani-wani asup ka nagara ngaing aing paling teresep lamun ieu nagara aing katincak ku bangsa manusia sabab loba beja loba kajadian yen leuweung alalancur gunung dikerukan ti ku bangsa manusia sarakah na bangsa manusia gunung dikeruk tangka kai dituaran segala rupa demi kepentingan beteungna batu ditugaran sirah cai diparenet nu antukna bakal nimukeun bencana teu hayang nagara aing timbul bencana gara-gara bangsa manusia harimi wayahna lamun teu beunang diusir paehan eta jelema logan nera iya lumunur wiwit nilayang rana wiwit nilayang rana
panera hingkang samya kundur saking pangkonan nalendra saking pangkonan nalendra sedanten ulah dia pala tamtama siluman silemin Ulah. pancen patih negara ratnya eta Arimbi patih Arimi urang nguriling ka belah kidul urang teangan jelema anu wani-wani asup ka negara Pringgandani kumpul keningkatkeun pangwangunan keningkatkeun pangwangunan dulur-dulur batur salemur baraya batur sadesa pamili batur sakumpi Kadio, woi, urang kumpul di dia, bejana ayah hakanin bangsa manusia dulu, Kadio, kadohong jadi cukur helai, orang mah cukur heula, jeung jemet deh. Aing buuk di bleaching kieu ya lain naon wisna goblok teu bareng bijieuna palingan di bleaching atuh wisna teh di tukang wungkul ngajungkluk jadi kagok aing di bleaching kabeh tapi jadi geunaheun nya nepunanya jadi ganteng aing aing atuh hayu kara rumpul maneh sumuhun nyangakeun sembah pangabaktus Gusti kula diterima ya pikir naon Gusti ke lanan cik sia teh eta buuk mun disirakeun sakitu ya mohon Gusti teh tukang cukurna kurang 5.000 jadi kieu disesakeun saeutik teu naon batur ka dieu sae mangga ngan dada telat ieu teh Gusti telatna kunaon ban kempes Gusti ban naon ban motor atuh naik kempes motor makainya KRB ban deket di hareup tadi hareup kali ganti eta didinya aya di Cibalado aya RB ban ganti ban maka dinya we murah meriah kualitasna alus bagus kadinya didinya heuh sae engke mah Gusti kadinya we calukan batur-batur sae mangga aya pikir saha naon Gusti kulan diuk mangga meunieu sararewan Gusti kulan cik seteh ngomong teh wah datos ti ditu na kieu cager lain anjir eta irung paingan ngomongna cowong da irungna ge goruawah kitu irung teh gede-gede teuing liangna sia teh aing ngobrol deket jeung sia oksigen aing kasedot ku sia ulah kitu sarua we jeung batur liangna gede sote ka jerona mah leutik goblok tapi lainna naon pan maneh teh kieu gede teuing
paduli gede oge da urang masih kena makhluk pangairan. Pangeran. Urang mah aing hayang nyaho sia lamun ngorong make naon. Da ku curug mah logor. Lamun ngorong aing pusingkup. Sekali ngorong ke 4 kilo. Besi maneh hayang pais korong aya di aing. Rarujit teh. Rujit anjing. kurang selasianda dina jalan kebenaran Jangan kasih bapak bantos Gusti muka katamping kalian kabingan Gusti ya. Cik sia teh ngomong teh meni ganjang-ganjang teh. Sumohon supados tereh we ieu mah Gusti supados tereh. Nya. Ai maneh ka mana wae naon? Kakara datang. Weh, napan abdi pambayuna eta di tukang tempo. Haji. Nyokot alas batur. Pan aing komandan teh. Aing teh senior. Bina-bina teh ngalakon-naon aing nu teh heula. Wawanianan saya nyokot sap aing. Bina-bina teh menang kitu aing teh senior goblok. Hah? Pedah mana bakal baju biru Persib? Eueuh, keur mah. Hak aing. Lain hak urang. Apaan urang nu ti heula? Teu bisa daguat aing. Aing teh senior. Dengekeun aya urusan gawe eueuh senior eueuh junior nu penting pangheulana. Eueuh. Tengeunah aing. Tak ieu teh diuk teh bagian aing di dieu teh. Eta teh biasa Dipermasalahkeun, Cep. Di dieu teh diuk teh bagian aing sian mah kudu ditutup dah ditu. biasa nama kitu jok urang. Aya pakna goblok. Tapi bina teh atuh maneh pindah teh yang di dieu. Wah, Aling. balik. Pindah. Hayang di dieu goblok. Jok urang eta. Ieu teh jok aing. Tapi bina teh aling. Sia nya. Euras eta. Baik atuh. Aduh. Manya kupat dari sekieu anjing. Leumeut bawa. Sia bae ditu. Atuh maneh herehan alim Gusti. Margi ieu tos dicap ku abdi mah. Tempat abdi di Cirian. Tos nyaman di dieu tos nyaman. Abdi teh teh omongan di dieu teh. Di baheulana atuh eta. Pindah jeung si Asep itu. Pina jeung si Asep siapa itu? Si Asep kan ini si Ayam. Aduh. Kesel. Udah kesel saya. Bina teuing. Coba eta irung segede kitu. Kabina teuing teh hayang irung jiga aing kieu leutik irung. Sederhana. Hayang kapuji sama irung gedean anjing. Milik gedean malah irung. Naon deui ieu dieu biasana mah lain jelema ieu. Allah eta. Biasana. Biasana ge lain jelema ieu nu cicing di dieu teh. Biasana lain ketua teh lain eta. Biasana maneh tukang aing maneh teh patih di teh. Nah jadi maneh? Astagfirullahaladzim. Iya. Beda lalakon anjing. Sahana dalang setengah tur teuing. Beberewekan gitu. Beberewekan abdi mah kana tradisi kukuh panggeuh. Komo datang si ieu anjing. Darah tinggi naik deui aing. Beuki arah hirup di dunya di beuki arah. Kabina-bina teuing beuki arah. Gini gaya maneh. Ampura uing telatnya ampura. Eueuh nu ngadaguan maneh goblok. Is ban kempes.
nyaho aja aing mah teu ngadaguan maneh justru datang sia teh aing teh jadi keheul. Alhamdulillah atuh aing ngantosan abdi mah eta udah abdi mah panjamin api karesepeun kumaha sia we ajik amin mudah-mudahan sagala rupa oge pan ulan aya saya dunungan teh kieu beda nyata aing jadi kieu itu dunungan teh jadi kieu naonna oh si mohon si eta jadi bulan si aing ngomong anjing si eta teh lain dunungan biasana mah naonna lain dunungan is lain lain is mane mah kostar ulah lajo wayang dunungan urang teh bulan naonna oh nu baheula dipecat teu kulanana semua atau ikut korupsi kan sagala dong bulan gitu naonana mohon Allahu Akbar si anjing naon kadenge nanya nyerep ya Allahu Akbar leres iya pisan alah denungan ieu meresep yeuh kana dakwahna alus eta pisan Naon doh ceurik teh. abdi masuk sedih ngabahas akhirat ti Gusti si anjing aduh Gusti Nu Agung ari batur keur dakwah teh jempe anjing saha nu ngomong anjing kabina-bina teuing seteh salah keluarga negara ulah rek alanyar anjing Tua rauh nih. teu wara rawuh aing buat salah rombongan yeuh Mana salah rombongan beneran. Tah. Ya kayak Allah. coba si ieu irung gede ieu mata gede Allah. dong gitu ngabatur teh bro kabina-bina teuing Hei. si Aji aya naonnya teh Gusti Kulan diuk mangga Kulan aya pikir saha naon da diuk oh mangga ai sia saha anjing budak anyar si mah goblok Allah. bener-bener teuing cicing Salah rombongan. Salah rombongan wae eta. Si Oji salah rombongan Oji. aduh aing jadi kareueung kieu beda rombongan we yeuh Oji salah mana Oji? Si Oji. nya cek aing oge aing salah rombongan Salah. beda dalam sudah Iya mati Cina dia. Makanya aya pampir eta. hayya Aduh. ye saha ada apa hayya ai mane bangsa naon hayya saya dari Tiongkok Oh, Tiongkok. oh Tiongkok ya Tiongkok saya bangsa Pampi ha bangsa Pampi naon Pampi Babaturan si David juga. aib oh Pampi itu Pampi Pampir. Isinya deket. aya naon lamun maneh pampir tuh pangegelkeun itu jelema nu tengah tuh Ya panganyautkeun getihna. ini orang dari mana ha lu orang lomongan siapa ha lu wani-wani asup kayaknya lemu lu makan digegek ku aing jadi darah kula Aya pampir cemeng. bener beda Beda elep kagak. beda anjing beda salah aing bingung rumah jelana yeuh
Aya gigian cep tuh. Nah maneh kitu kuduna maneh sieun ku urang. Nah teh siang-siang. Rek sieun kumaha goblok pikasirieun. Maneh bisa nyanyi teu goblok. Uing arek nyedot daging geti anu senger. Geti saha? Geti si wajabrik. Ku aing mah jiga. Kali anjing. Anjir bener ge salah rombongan aing ye. Cilaka aing aduh kadeg-deg aing. Pae penting mah digaji. Apa nu penting digaji we. biasa jadi kolab